Nah, sahabat Abdurrahman bin Auf hiji sahabat anu ngiring hijrah sareng Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah. Waktu hijrah anjeunna ti Mekah ka Madinah teu mawa naon kecuali pakaian anu sapatawa. Datang ka Madinah, aya urang Madinah sahabat Ansor anu ngaku ka anjeunna, "Yep, di aku dulur." Kudu aku dulurna op harta wing uang bagi dua. Gaji wing bagi dua, bahkan pamajikan bagi dua yang cerekeun uang hiji sewan. Tapi Abdurrahman bin Auf nolak. Alim abdi mah moal. Tuduhkeun ka abdi aya pasar di mana? Rek naon? Rek buburuh, rek kulit panggul naon gitulah. Tak awal tidinya. Ternyata sababaraha waktos Abdurrahman bin Auf jadi sahabat tuh paling kaya raya sama Madinah. Bahkan urang Madinah harta dikumpulkeun sadayana dibalikeun nya harta Abdurrahman bin Auf teu tai kumpulkeun acan. Konglomerat Islam pangbeunghana pokona mah. Gitu. Tapi sekaligus sahabat tuh jalin masuk surga ku dermawan teh. Naon rahasiana teu bebeja. Nang geus tare maot ke repot geuning. Ku anjeunna ya harta kabeh dibagi-bagikeun ka sadaya fakir miskin. Ya non anu kebon ieu terus dibagi-bagikeun kabeh sadaya nepi ka teu boga naon di maot teh. Ada anakna seueur. Ku sahabat saleh taros. Abdurrahman bin Auf kunaon harta dibagi-bagikeun anak maneh pan loba. Ku teu kabagian. Meme aya perintah harta waris kudu tinggalkeun seperti lu memehnya kita mah gitu. Saur Abdurrahman bin Auf kudu mah teu hariwang ka barudak mah da geus ninggalan surat waqiah gitu. Ya, geus teu hariwang. Kalau rahasiana anjeun kumaha kitu teh ngamakeun perintah Kanjeng Rasul. Pernah Kanjeng ngarewas man hayang beunghar sok amalkeun waqiah. Gitu diamalkeun tak ku Abdurrahman bin Auf beunghar. Nepi ka beunghar teh melekat kana badan nuturkeun beunghar teh. Hayang miskin nepi ka kudu rudet teh beunghar. Rudet teh beunghar hayang miskin teu bisa. Teu kaos urang mah hayang beunghar nya miskin nuturkeun hayang mah. Saha contoh kieu Abdurrahman bin Auf mah. Anjeun teh hayang miskin, teu rudet beunghar wae. Ngahaja saantero kota dinya sawatara Madinah sakelilingna ngaborong korma kabeh di monopoli kumaha borong ke panen korma teh. Borong kabeh. Sanggup diborong kabeh simpulina gudang. Kecil buruk kayak malah sana gitu. Teu dijual deui. Maksudna mah rugi. Ngejatuh miskin mah mah rugi mah gitu. Jong-jong las bisa buruk kabeh perdagangan korma teu jalan. Buruk na gudangna. Di mana rugi 90 miliar rugi mah gitu. Jong-jong gitu. Ternyata di negara tetangga, negara Kaisar, aya wabah penyakit. Teu aya deui obatna iwan teh korma buruk. Ngaradeun korma buruk ka Madinah. Payu tak korma sagudang eta 90 miliar payu. Aya teh tulus miskin teh. Anger beunghar deui mah nya. Tah jadi geus kuat adab beunghar melekat eta mah. Usahakan miskin teu bisa. Rek maotna dibagi-bagikeun teu haliwang da boga waqiah. Meme aya perintah bahwa harta waris tong dikaluarkeun sadayana sasakeun saperti nu jeung ahli